cuman henteu mungkin dicaritakeun alam ruhani mah. Endeu kumaha nyaritakeunana aja moal kaharti. Contoh, misal urang zarah, haji urang mah kapanggih ye jeung hiji jelema sosok jelema ieu asana lain jelema hirup. Aya tanda-tandana pan pasti batur kan henteu neuleu. Ketika urang beres zarah, urang nyarita, tadi kapanggih urang jeung Sahibul Makbaroh. Deuk percaya moal ka jeung kumaha. Misalnya Haji Pendi bareng jeung urang zarah, tadi nyana nyaritakeun, Haji Agus, tadi mau kapanggih kula jeung walina tadi. Teh ku galedeg sia. Dia tuh julid. Oh, potongan. Nah, mual percaya sebab urusannya gaib. Urusannya gaib, urusan rohani mual percayain dibejakeun ku kumaha ge, dibejakeun ku kumaha ge. Malah nu hasud, malah nu hasud nentang. Nu hasud nentang mantak aya bahasa man adzal li walian faqad adzantuhu bil haram. Awas ya kawali aing cek Gusti Allah. Aing nu tandangna. Mantak nu hasud kawali, hancur kajen ku kumaha ge, hancur bae Allah nu ngahancurkeunana. Dimimitian ku teu percaya urusan rohani. Nu mantak teu kudu dibeja-beja. Ulah dibeja-beja moal ka arti, beda makom. Beda makom. Zarah misalnya Haji Pendi ya. Beja nama ngopi dahar, kopi. Iya di tempat penjarahan. Tanya, Haji, kira zarahna aing mah geus kapanggih tadi kan ngobrol bae. Nah kan, nah eta teh akan moal aya nu percayaeun kan ngomong geus kitu. Ngobrol di mana tangkorak sia. Jeung saha ai tadi nu tadi teh bana tadi tukang sao. Percaya. Jadi be fitnah kan, moal kaharti. Sebab urusan rohani nu bisa ngarasakeun manehanana hungkul. Ketika jelema maca Quran misalnya ya tengah peuting to ceurik kadeuleu ku jelema yang ceurik kanaon. Itu sia teh ceurik maca Quran jeung ceurik kanaon? Ji, bloon teh coba. Tah, cak anu memandang di bloon-bloon maca Quran bae kudu ceurik, goblok teh si budak. Je, jeung Muammar mah heang-heang cek nya teh. Ya we ceurik ada di sia teh ceurik, tebal ka harti. Sebab perasaan. Ya jelema maca sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman hiji dua tilu hajuset beri basak mal kahartieun ku batur kabeh. Mal kahartieun cek Haji Pendi goblok teh kiai kunaon ceurik maca sholawat bae ceurik bewehan amat sih. Disebut bewehan bae. Aya Ki Pudoli pernah tah keur maca sholawat ceurik. Ditanyakan kunaon wajib ceurik? Aduh nu diimah can kabelikeun baju.